HP sedua-dua. Butuh duit saha harus main HP ya. Lumayan HP ya. Rumah rokok sabungkusin aya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebeneran aya mah kuara. Ya aya naon gitu Iya, lebaran apa udah dipake. Beda batuan ieu teh. Batuan. Tapi lu mah burung ada teh. Teuing. Mari ku budak eta ti beubeut rumah batuna eueuh coba ti beubeut deui. Aya 50 lah. 50 teuing atuh da baterena eueuh bari ben HP nage bawa mun burung beurangnya 10.000 we. Meuli na teh 200.000 pena kamari ti beubeut ku si ieu. Bae lah. Dijual ku 50.000 wanita maneh. 10.000. Geus we 10.000 urang teh meuli teh baterena cantik baterena eueuh eta nage bawa mun burung deui. 10.000 teuing sia. Nyang 10.000 Bae atuh. Kapanan eta mah meulina ge atuh. Heuh teh apal bawa mun parum kumaha mun parum sok. Bae sok lah 10.000 oge. Daripada payu lumayan jajan si Rejo lah. Bae 10.000. Ya 10.000 nya. Oh iya oge mimilikan we meuli teh. Da kumaha atuh pokona ka babaturan we. Kalau namahan deui kami 10.000. Wah, terus oge ieu na ge bawa mun hurung pasti terus hurung pasti dibayar. Heula duitna ge itu heula. Tuh, beres ya duitna ge kumaha. Astagfirullah. Hiji, 2, 3, 4, 5.000 tuh 5.000 Pas 10.000 sih. aku udah ngesungguh ada duitnya dia ukuran 5.000 kumaha Ada apa itu 5.000 perak? baik itu dia mah ngajual aku ieu mah mikeun berenang sawar Ayo receh itu sih mau duit lagi. bae da sawar dijajankeun ke jajan si Renjo apa Sok bayar tuh. Bayar di jajan si Rejo. Asal lieur ieu teh inget ka si Oni manehanana anu nganyuk tapi urang anu boga hutang nginjem 100 dibere 50 tapi urang anu boga hutang ieu teh kumaha kela asal lieur kana udungna ge telepon atau SMS-nya? SMS nah ting lebar pulsa. Terus tu mayar deui. Oni ka dieu maneh. Ieu haji aya perlu. Wassalam. Haji. Asa tebal lagi mah budak teh nya. SMS soalnya Cuma sisa. ya si Haji ya SMS Naon? Si Haji mana? si Haji itu nita nita kaditu nita ka imahna ayeuna bakal bayar ya urang mah mendingan kaditu heula ieu dibawa na leuweungna Sok. ya teu boga hutan ya Oh, bayar mere lah. ya Assalamualaikum. Salam.